Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarangan deui sok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Kamileung Kukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-28. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkolong tingana waktu satunya mangga urang dilajeng Kamileung anjeun arek mulang ka alam manusia. Eyang kaula memang bangsa manusia anu hartina kula kudu neruskeun lalampahan kula di bangsa manusia, di alam manusia kudu nebarkeun kahadean. Kamileung sakabeh ilmu anu geus diajarkeun ka hideung oma eta ilmu ulah disia-siakeun sabab ilmu tergantung kanu ngagunakeunana. Sumuhun aya ulah ngartos Kamileung lamun anjeun ayeuna arek miang lunta teruskeun lalampahan anjeun pikeun neangan jalma anu ngaran Eyang Jagatpura neruskeun sambungan ajian hidup tina tapak dewa anu ngaran Janggadewa. Hidup kudu leumpang ka beulah wetan ulah arek bengkok sinemah ka kenca atawa ka katuh kedah lumampah ka palih wetan kudu ka beulah wetan oge anjeun diah loba mohon Eyang wayahna anjeun ulah jauh jeung si Kamileung sabab si Kamileung geus disimpenan saeutik tanaga jero tina raga hidup. Maksud Eyang tangtu hidup teu sadar Kamileung diah lopa anu geus milu nyimpen pinih kanyaah diah lopa anu geus nyalurkeun tanaga jero ngaliwatan doa anu memang tiap waktu ku diah lopa ditujukeun kana cageurna hidup. Eyang maksudna diah lopa parantos ngabantu kana sagala pamaksadan kula. Bener dia lopa hiji wanoja anu memang hebat bawa dia lopa kemana hidup ini. Nah sumuhun aya kula raja di nagara Paningki anu disebut ku hidup mah Eyang Raksadipa ngadoakeun ka hidup anu rek miang anu rek ngajugjug arek berjuang pikeun nyampurnakeun ilmu hidup ku jalan cara anu hade gunakeun pikeun tulung tinulungan pikeun nalang kanu susah nulung kanu butuh pek ilmu pake sing manfaat. Amin aya. Jadi rupina kula oge teu tiasa lami di dieu aya. Berat Eyang ngadoakeun teangan guru anu ngaran Eyang Jagatpura. Sumuhun aya. Rupina abdi bade permios wae aya. Abdi oge nganhunkeun pisan ka Eyang tapi hapunten abdi teu tiasa kumaha-kumaha mung tiasa nyuhunkeun
Widi kanggo abdi miang neraskeun lalampahan di alam manusia. Gamileung teu kudu sungkan, teu kudu bingung. Kula ngarasa bungah amarwata suta sabab ilmu kula geus aya anu neruskeun. Hartina sanajan kula dina waktuna memang eueuh, tapi ilmu kula kudu terus manfaat dipake ku jalma-jalma anu manfaat. Dal hidup tuaan ayeuna lumampah. Tinggalkeun ieu alam jin, tinggalkeun kerajaan paningki. Hidup memang kudu neang pengalaman di alam manusia. Hidup memang dibutuhkan di alam manusia. Beral sanggeus puguh kitu mah. Si Kamileung anu teu ngarasa sorak robah atanapi robah sorana. Harita teu sirikna sujud ka Eyang Raksadipa, hiji guru anu sakti anu gagah. Anu geus mere ilmu sambungan tina ajian tapak dewa. Si Kamileung dina initna harita dijajabkeun ku sababaraha ulu balang pikeun nepi ka perbatasan. Sanggeus kaluar ti karajaan. Jeleg si Kamileung dina wujud anu aslina deui diah lopa oge sarua. Sabadarna dua-duana oge memang henteu ganti wujud. Ngan perasaan dua-duana oge aya di negara siluman teh lir ibarat hiji raja, hiji satria anu didama-dama ku sakabeh pangeusi kerajaan paningking. Si Kamileung anu jelas geus robah sorakna henteu deui kawas si Kamileung anu asalna. Si Kamileung pas keluar harita nyerenge. Gaya kalakuan tetep anger si Kamileung. Tapi nu ngabedakeun si Kamileung teh nyaetana sora. Sora nu baheula anu kitu nu kieu. Ku ayeuna si Kamileung anu geus beda sorana. Lir ilaharna jalma-jalma biasa, henteu cengkreng, henteu sigah budak leutik. Pok dia lopa harita ngomong bari neuteub ka si Kamileung. Duanana anu geus nangtung dina batu. Pas kaluarna ti kerajaan paningki. Kang Kamileung, Aya naon dia lopa? akang rubas wantena. Nah, da akang mah ti baheula nepi ka ayeuna gebet kieu. Piraku henteu kitu oge. Cek dia lopa teu kuat hayang seuri sabab si Kamileung anu sian sadar keneh we kana sora manehanana. Piraku cenah itu kadenge. Si Kamileung anu kerung harita nyebutkeun bingung sabab dia lopa anu nyebutkeun dirina loba sorana. Dia lopa Kang. ti mimiti iraha make jeung nyebutkeun sora akang robah kawas kieu. Padahal mah cek perasaan akang teu ngarobahna naon. Kur namahan ilmu hungkul tapi teu ngarobah kana sora akang. Kang, jujur kami dia lupa mah lebih kena seneng swanten anu ayeuna daripada anu kapungkur. Nah Sebab nu swanten anu ayeuna akang teh lir ibarat hiji satria anu memang gagah, memang gagah pan akang mah. dia lopa geus akang oge ayeuna kudu neruskeun perjalanan cenah geuningan ceuk Eyang Raksadipa teh kudu nuju ke belah wetan. Aya naon sabenerna di belah wetan teh? Mohon hayu mangga kakang. Ya lupa malah burung nyarengan sareng akang. Syukur lamun tiah lopa rek nyarengan akang. Nu tangtun aku akang oge mal dileupaskeun wanoja geulis model tiah lopa mah. Ih. Kang mah. Hayu
Sanggeus puguh kitu. Si Kamileung anu leumpang tegak harita ini. Corelat. Si Kamileung anu ngacorelat harita miheulaan. Dia lopa oge teu cicingeun, duanana ting belesat ngacorelat harita ninggalkeun eta pitempatan nuju ka beulah wetan. Dia lopa kareca bunga kacida bunga tur bagjana. Bisa babarengan jeung si Kamileung anu teu kapikir ti mimiti na tangtuna. Teu kebayang ti anggalna manehna bisa babarengan jeung si Kamileung. Ayeuna manehna bisa hirup sanajan encan dina kaayaan kawin. Tapi geus jelas barengna jeung si Kamileung deukeut kana pikawineun keur dia lopa. Harapanana memang gede. Si Kamileung anu beblesatan lumpat anu dibarengan ku dia lopa henteu make tenaga sapinuhna. Sabab jelas ilmu manehna jauh sababaraha kali lipat leuwih luhur tibatan dia lopa. Lamun nepikakeun manehna ngagunakeun tenaga satengahna we pikeun lumpat, geus jelas dia lopa bakal katingalin jauh. Reg si Kamileung harita eureun di tengah-tengah tempat. Hiji tempat anu jauh ka ditu jauh ka dieu di hiji pasir anu lungkawing. Ya lopa jeung si Kamileung anu eureun harita narangtung neuteub ka jauh. Di mana ieu teh? Nah, geuningan urang aya di jero luhur pasir ieu teh geuning lipa. Kang. Salarasna urang kedah mangkat ka paliwetan tapi naon anu kasusu teh? Anu kasorang panginten aya pasir, aya gunung, aya laut, aya naon, Kang? Memang benar. Urang teh kira-kira di mana tuh ieu? Dia lupa begitu terang, Kang. Di paling mana ieu teh? Urang leumpang we atuh ayeuna mah. Bari sugan jeung sugan manggihan pilemuran. Sugan jeung sugan aya nu dagang. Akang ngarasa geus dila teu dibere sangu ieu beuteung teh. Kang. Mana wian atuh. Mending kena lumpat atuh, Kang. Lumpat wae. Hayu atuh. Sok cicing ieu. Cepeng leungeun akang. Ameh tereh. Kang. Sanggeus kitu krewek leungeun dia lopa anu nyepeng kana leungeun si Kamileung. Sanggeus leungeun si Kamileung dicekel. Si Kamileung anu notokeun indung sukuna blesat les cirim si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana. Si Kamileung anu ngagunakeun sapi angin tangtuna geus nepi ka salehiji tempat. Si Kamileung geus nepi ka hiji kaca-kaca hiji perkampungan anu katingali gede. Eta kampung teh. Duanana harita nangtung neuteub seukeut ka jero perkampungan. Urang teh geuning geus aya di jero perkampungan. Tapi kampung naon ngaranna urang memang teu apal. Hayu, urang asup ka pikampungan dia. Semangat, Kang. Duanana harita leumpang. Si Kamileung anu tampilanana memang robah. Sagala rupana memang robah. Sanajan aslina memang kawas kitu, tapi aya perbedaan anu signifikan. Kahiji si Kamileung anu teu trungkak celengkuk siga jelema gelo. Si Kamileung anu siga anu serius ayeuna mah mun dina ngobrol eta jeung itu ieuna. Tetep seukeut si Kamileung nunjukkeun hiji satria anu gagah pinuh cahara. Si Kamileung anu leumpang harita tegak. Kunaon ieu lah umur sakitu agengna geuning teh jalmi nya kamarana nya. Akang oge can apal kunaon jeung ka mana ieu jalma-jalma nu aya di ieu tempatan. Hayu urang terus asup ka pilemuran. Saha nu nyaho papanggih jeung jalma-jalma anu haat. Itu Kang. Dia lopa nunjuk ka salah urang jalma anu keur leumpang. Barang ditetep ku si Kamileung blesat eta jalma langsung ngablesat leungit. Kunaon itu jalma ditingali ku urang ngadon kabur? Aya naon sabenerna nu aya dina kampung ieu? Waduh, jiga-jigana aya rahasia anu perlu ku urang diselidiki ieu ka dia. Sumohon Kang, leuwih mah kitu. Ayo. Dia wayahna gunakeun aji siluman. Naon Kang?
supaya jalma nurek ditanya ku urang teu kabur ti heula. Mangga Kang. Dia lopa nu nangtung mancu dina tangtungan ngakeblikeun suku tilu kali leuf cirim dia lopa harita leungit. Nya kitu deui si Kamileung oge sarua harita ngagunakeun aji siluman supaya awakna memang teu katingali ku jalma anu lain. Tapi sanajan ngagunakeun aji siluman tetep si Kamileung ngagunakeun panarawangan gaib supaya terus-terusan bisa ngawaskeun ka dia lopa anu make aji siluman. Lain bisa teu ningali tapi dia lopa atawa si Kamileung bisa ningali ka salah sahijina. Kang. Itu aja jalmi deui Kang. Nah itu mah geuningan siga prasatria Kang. Ii. Nah ieu daerah naon? Kunaon jadi loba jalma-jalma model kieu? Cik. Hayu. Si Kamileung anu leumpang harita kajugjug kariungan jalma anu kurang leuwih eta jalma teh aya kana limaan. Anu make baju sing sarua beureum. Salah saurangna harita pok ngomong bari neuteub ka anak buahna. Kakang, kula ngarasa tempat urang ayeuna teh geus teu nyaman, geus teu aman deui Kang. Memangna kunaon sia? Make jeung ngomong kawas kitu segala rupa. Nah ilaing geus teu betah aya di kampung ieu. Lain ku masalah betah teu betahna Kang. Sabab kula ngarasa teu cocok ku kapamingpinan. Ku kapamingpinan. Teu cocokna Akang tangtos apal. Sifat guru urang anu sarakah anu kumaha aing, jiwa anu arogan, sahapok kabua gaplok, lamun awewe pasti muruna kana jero arok. Kula kacida pisan teu satujuna. Dengekeun ku ilaing cangkeh. Memang guru urang kawas kitu, tapi maneh bisa naon pikeun ngalawan nu jadi guru urang. Dewek oge sarua sapamadegan jeung ilaing. Nah hayang ilaing jadi sasaran nu jadi guru, diamuk ku nu jadi guru. Nah hayang si laing dipengel tabeheung ku nu jadi guru. Ampun, kaula kudu dipengel beuheung ku nu jadi guru. Nu matak atuh ari ngomong teh dijaga. Urang limaan ieu teh mangrupakeun kapercayaan guru. Sanajan urang teu sapagodos jeung kahayang nu jadi guru, tapi jelas urang teh teu bisa kumaha-kumaha. Boro-boro ningku bisa ngalawan kanu jadi guru. Ku kakaran neuteup sekeutap panon nu jadi guru. Karasa dir ibarat panas seuneu anu ngentab. Si Kamileung barang ngadenge ucapan-ucapan eta jalma. Harita kerung. Reret kadiah lopa nungut-ungutan. Tapi aing ngaromong mah henteu. Tapi si Kamileung geus nyaho. Yen eta jalma teh jelas manehna hayang leupas tina kungkungan anu jadi guru. Tapi saha guruna atuh? Si Kamileung anu terus harita ngadengekeun obrolan eta jalma. Kakang, ayeuna lain kur guru anu jadi piki pamikiran urang. Tapi Kakang Rangga Geni anu kudu dipikiran oge ku urang. Memangna kunaon? Kakang, nah Kakang teu apal yen Kirangga Geni teh mangrupakeun adik guru urang Burik Jagon. Kula ngarti tur apal saha Kirangga Geni. Tapi masalahna cake masalahna aya naon jeung ilaing kitu dewek mah nanyakeun teh. Eta jalma nu disebut cake ngahuleng bari neuteub hatena hayang ngomong tapi asa teu wani lamun kudu ngomongkeun kalakuan Kirangga Geni. Ki Burik Jagon mangrupakeun
anu jadi lanceuk Kirangga Geni Ki Burik Jagon salah sahiji guru anu gagah sakti anu ilmu na geus jelas tur can aya nu mapakan Burik Jagon salah sahiji jago kahot anu aneh bet awakna ngora wae padahal umur ratusan tahun tapi katingali nu sigah 50 tahun eta Burik Jagon. Sedangkan Kirangga Geni oge sarua mengabogaan aji teu kalah hade teu kalah hebat jeung nu jadi lanceukna Burik Jagon. Tapi hanya karena adi lanceuk teh ngagugulukeun kana kagorengan. Saban poe saban peuting gonta-ganti awewena. Karang Geni ente ningali eta awewe kolot eta awewe ngola atawa parawan jeung lainna. Nu jelas nafsu maranehanana duaan geus kawas binatang. Loba korban ti desa-desa, loba mangsa anu memang teu dikanyahokeun nasibna. Sangeus seubeuh, sangeus itu, sangeus ieu kadang-kadang dipengal. Dipikeun ka hiji walungan anu disebut walungan Geri Getih. Eta walungan Geri Getih teh kakosa, nanti kasohor. Loba siluman, loba silemina. Cenah di walungan Geri Getih teh aya hiji makhluk anu jadi peliharaanana nyaeta Burik Jagon jeung Kirangga Geni. Eta makhluk teh jin anu kacida pisan kasohor galak jeung hebat elmuna. Cake kumaha Kakang geus ayeuna ulah ngobrolkeun nu kararitu sabab urang teh henteu aman. Bisi kadenge ku cak-cak bodas jadi masalah. Jadi panyakit keur urang sararea. Geus ayeuna mah urang teruskeun lalampahan urang. Lalampahan urang teh masih jauh. Kudu nepungan ayeuna Ki Balageni. Sedengkeun Ki Balageni anu jauh kacida lamun ceuk ulama. Kudu meakeun waktu oge 3 poe 3 peuting urang ti dieu lamun leumpang. Kang, kumaha atuh lamun entong diteruskeun we lalampahan teh. Lamun ieu lalampahan teu diteruskeun, hartina urang oge bakal menang masalah. Kumaha lamun Ki Balageni datang ka ieu pitempatan? Urang moal bisa ngeureunkeun Ki Balageni. Lamun misalkan Ki Balageni ayeuna tarung jeung Kirangga Geni geus jelas. Kirangga Geni nu mangrupakeun lanceukna, Ki Balageni nu mangrupakeun adina bakal tarung patutunggalan. Leuheung lamun ti bantuan ku Ki Burak Jagon. Ngantang tuna Ki Burak Jagon bakal ngarasa bingung kasaha milihna, nah ka Kirangga Geni adina anu cicing di dieu atawa Ki Balageni jalma anu memang jauh di manehna. Waduh, gawat Kang. Kula yakin, kuring yakin Burak Jagon anu bakal mihak ka Kirangga Geni. Sabab Kirangga Geni hiji-hijina adina anu memang mihak ka manehanana. Sedengkeun Ki Balageni anu jelas nolak kana kalakuan kagorengan manehanana. Ngan anu jadi korban teh urang ayeuna sakabeh Kang. Memang benar. Tapi geus urang teu kudu loba omong. Sabab percuma urang arek kumaha oge moal bisa yang hareupan Kirangga Geni komo deui Burak Jagon guru urang. Artina urang kudu tetep satia satuhu. Samemeh menang cara nu lain nya wayahna. Barang keur kitu harita seot. Katingali aya daun anu ngablesat
nuju kalimat jalma anu keur nararago. Sakolebat eta jalma harita pabariat. Ting corelat harita ngahindar tina eta pitempatan. Barang keur kitu seor aya angin anu gede na keranan. Cakakak kadenge aya nu seuri. Daun saya di dinya sakabehan. Apa da geus barentahkeun pikeun ngadatangan kaki bala geni. Kunaon sia aya di dinya? Ampun kirangga geni. Urang aja. Nah, ilaing sakabeh hayang modar dina leungeun aing. Ampun kirangga geni. Corelat, cilang. Tingali aya jalma nu make baju sing sarua beureum harita nangtung mancuh dina tangtunganan. Awak anu jangkung gede ai beungeut katingali nepi ka totol-totol. Panon anu seukeut. Sika mileung anu tidak tadi nangtung nangkep harigu ngadengikeun paguneman eta jalma nu lima. Naranyug kaget barang ningali eta jalma nu datang dina sakolebat. Dia lopa muntang kana dengan sika mileung anu rasa keueung. Tong boro-boro ning ku gelutna ningali kakara ningali beungeut oge eta jalma nu totol-totol jika orai sanca teh. Dia lopa sieuneun ku rupana. Sika mileung harita pok ngomong ka dia lopa. Dia anjeun teu perlu sieun. Aya kakang. Mohon Kang. Tapi ningali beungeut eta jalma. Tebina jeung kalakai. Tebina oge jeung tangkal hui. Hayu. Urang tepungan eta jalma. Tapi Kang, Hayu, urang tepungan. Geura buka kemampuan. Geura buka aji siluman. Yuk. mohon Kang. Buana anak membar ngagecilikeun suku napikeun muka. Kuncak kunci bukaku Allah pecat Rasulullah. Cilegedeg. Dua cirim harita nangtung mancuh ti jauh ti eta tangtungan. Sedengkeun kirangga geni barang ningali aya jalma nu datang teuing ti mana jolna. Kirangga geni harita kerung. Ya, kita Badusha geus datang ka dieu. Hei Badusha. Saya ulah anu ngaran si Kamile. Si Kamile bener. Tujuan jeung maksud ilaing datang ka ieu pitempatan aya naon? Tujuan kula datang ka ieu pitempatan memang tengah aja di sana. Kula keur jalan-jalan neangan gaang we ieu jeung nu jadi pamajikan. Ngan kulantaran aya oray welang anu memang eueuh buntutan jadi kula eureun di dieu. Kurang ajar. Ngahina dia kai. Lain ngahina memang fakta. Anjeun anu ngaran Kirangga geni. Dapati saha? Apal ti eta nu tinu limaan. Kurang ajar sia geus ngabocorkeun ngaran aing ka jalma lian bangsa. Ampun. Kuring teu apa? Kuring kakaranya ya aya jalma nu datang ka dieu. Bangsat kurang ajar sia. Maksud jeung tujuan si laing limaan ngariung di dieu teh rek naon? Narek ngabarontak ka aing ka barok jagon purik jagon. Ampun Kirangga geni. Kula moal arek hianat, kula moal arek bengkok sinembah. Kula tetep jadi murid anjeun. Tapi kenyataan anak
Ieu dua manusia anu sigah cecenet nyaho yen ngaran aing Kirangga Geni dengekeun usia kamilu teu penting keur aing ti mana sia apal ngaran aing ek ti si Abu ek ti si Med ek ti si Odon ngan anu jelas sia rek naon tujuan sia datang ka ieu pitempatan. Jawab. Kirangga Geni jauh di jugjug anggang di teang lain rek ngalagaan tapi kula rek ngala jantung cau anu pait tur palal bangsat sia ngareka omongan ka aing disebutkeun jantung cau memangna aing teu apal sia tujuan ka saha tujuan kula memang lain ka anjeun sabenerna dan kulantaran aya anjeun dihareupeun kula jadi wayahna jadi sasaran kula. Kakaranem po aing ieu kawanoja nu geulis rancuni tir irat babidadari ti kahyangan geulis ya wasta. Make jeung wani-wani nanyakeun ngaran kula. Make jeung nanyakeun ngaran kula. Make jeung rek naon sagala rupa. Daripada lempang jeung jelema pegang kawasoang si eta ngaranna si Kamileung anu kuluwang kuluwing. Leuwih hade jeung Kakang Kirangga Geni nu gagah sakti. Aya tandingna. Mangga ngiring ka AA. Hayang pasudi teuing najis. Ulah gitu. Eta teh sok jadi matak. Matak naon? Mantak ti dikesletah ari nyarios kitu. Ayeuna nyarios kitu engke mah bakal naroskeun. Mana si AA? Sudi teuing abli-abligan aing kudu milu jeung maneh. Waduh, tega ka Akang. Tega. Dek milu moal. Moal. Da elna nilep. Moal pokona mah. Kirangga Geni ieu wanoja teh ibarat bidadari di mata kula. Nu tangtuna moal daek diguna sika moal daek dibawa kitu kieu ku ilaing. Komo deui beungeut ilaing anu calecet jiga olai totol-totol kitu. Boa-boa jeung boolna totol-totol teh urang ngajar sia Kamil. Kamil. Wani datang ka dieu hartina wani jeung taruna. Ayo der. Rasakeun Kamil. Sia. Curelat. Kirangga Geni hari tengah curelatkeun awakna. Meh teutepan sal kabeh jalma anu aya di dinya teu ningali kana gerakan anak Kirangga Geni anu kacira pisan cepet. Sedengkeun si Kamileung anu kakara beres-mereskeun ajianana. Aji bayanganaga na harita digunakeun sapada harita sakalian nyoba ngetes kana ajian anu anyar di pimilikna anu anyar di cangkingna. Si Kamileung harita gerakanana munur ka tukang bari babangkieungan. Luar leor katingalina si Kamileung dina lempang nahan teu tepek. Barakatak harita Kirangga Geni ngabarakatak. Jurus dadahaon sia make jeung mundur lungklak-lingklak awas kitu bangsat. Aja modar ieu. Curelat harita Kirangga Geni ngacurelat deui nyusul. Tepus lantaran tadi memang ngeplos. Kuku. Serangan Kirangga Geni mereka denge pangbaraan keranan. Pakat tingku gerakan anak gancang jeung kacida pisan ngandung tenaga anu kasida pisan rahakan. Nepekakeun sagala tatangkalan nu aya di dinya murudul daun-daun oge. Sedangkeun si Kamileung sanajan manehna kakara mereskeun ajian tapak dewa tingkat ke-15 geus jelas si
Kamileung oge da tetep we hati-hati aya masalah ilmu. Sabab manehna oge mung kabenangan deui model aji sastra geni anu terus aya dina awakna ti heula. Untung manehna bisa nyageurkeun sorangan. Jurilat si Kamileung ari teu ngajurilat. Sakolebat si Kamileung geus aya di tukangeunana kirangga geni. Serengkeun dengan si Kamileung anu hari tengah belesat na maksudna arek notok kana palebas salah sahiji urat kirangga geni. Kirangga geni oge jalma henteu bodoh. Tangtu ngawasa ilmu kasakten anu kacida pisan hebatna. Gerakan si Kamileung anu karasa tiis hari tengah jadikeun si Rangga Geni hari tengah rongkokeun awakna plos si Kamileung hari tengah plos. Tapi teu cukup kitu si Kamileung harita ngagorentelkeun awakna lirih berat orai arek matu. Si Kamileung hari tengah gunakeun aji anu ka tingkat 15. Maksudna aji bayangan naga. Awak si Kamileung anu rek matuk teh katingali na sabaraha hiji leungeun si Kamileung teh harita bareng arek ngarah kana awakna Kirangga Geni atuh puguh we kacida pisan kaget tur ngaranyugna keur Kirangga Geni. Sabab si Kamileung anu ujug-ujug leungeunna jadi loba. Teuing aya sabaraha hiji eta leungeun ngan anu jelas eta leungeun kabeh ti tukang ti hareup ngarah kana awak manehanana. Lebat Kirangga Geni harita ngalebat rek ngingkahan harita leungeun ti si Kamileung. Tapi si Kamileung memang ngagunakeun jurus bayangan naga. Si Kamileung geus leuwih teh heula ngarah kana palebat jantung eta musuh. Hiu gedug das. Kirangga Geni hari tengah jeblag ka tukang ngalayang aya kana 10 meter na ka tukang. Bru ninganggara tangkal kai nepi ka tangkal kai muruluk harita daun-daunan nepi ka perang. Gerakan si Kamileung anu kacida pisan hebatan nyaho-nyaho geus aya nyampak di hareupeunana. Geruak si Kamileung newak kana palebat beheungna Kirangga Geni. Kirangga Geni anu geus teu bisa walakaya harita dibantingkeun ku si Kamileung. Layang awak si Kirangga Geni teuing kabelah mana initna ngan anu jelas dibarengan ku ngakuruhna sora angin Kirangga Geni geus teu katingali deui ti eta pitempatan. Jurat. Kamileung anu cocorelatan harita silang kumaha we orai anu keur kabur. Sakabeh jalma nu limaan di dinya harita molohok terbengong. Parang ningali gerakan si Kamileung nu kawas kitu nu aneh ceuk manehanana can pernah ningali gerakan anu kawas kitu. Tapi ningali deui ka Kirangga Geni anu geus leungit tina teutepan manehanana ngajadikeun manehna ting rareret tur sapakat pikeun ngadeukeuten ka si Kamileung anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Ampun Aden. Saha teh Aden teh ieu teh? Kula nu ngaran si Kamileung mang. Kunaon mamang teh geuning aya di dieu? Aduh, ampun Aden. Kula nu namina Cake ngaturkeun nuhun atos disalametkeun tina kakurang ajarana si Rangga Geni. Nah kinten-kinten ayeuna si Rangga Geni bakal hirup deui atawa bakal nyusul di ka dieu. Margi saur wartos Kirangga Geni teh memang anu ngabogaan aji anu kacida pisan hebatna. Mang percaya ka kula. Percantet si Rangga Geni moal daekeun wani deui nyampeurkeun ka kaula. Sabab ayeuna manehna posisina anu lumpuh teu bisa itu teu bisa ieu. Karena Kirangga Geni dihakan ku ajianana sorangan. Nah bisa kitu. Memang kitu hukum karma. Mamang keur naon aya di dieu tita tadi kula ngadengekeun teh aya ngaran Ki Burak Jagon. Saha Ki Burak Jagon teh cik mang jelaskeun ka kaula. Ampun Aden, Ki Burak Jagon teh hiji jawara kahot umurna ratusan tahun tapi katinggalina umurna 50 tahunan. Awakna teteg seseg pangawakanana tur beungeutna oge jiga budak ngora kasep memang buukna panjang ngarumbai. Panona menikah tidak cureleukna cacakan tina kaayaan lalaki tur aki-aki. Nah bisa gitu. Memang perbawa aji kasakten anu gagah kacida. Anu ngajadikeun Ki Burak Jagon teu daekeun kolot Aden. Di mana Ki Burak Jagon ayana? Ki Burak Jagon ayana di tengah lemur di hiji bumi anu memang dijaga ketat ku para pangawalna. Para jawara
jawari anu memang gagah tur sakti agen. Antirkeun kaula ke Budak Jagon. Aduh, ampun teu wantun, Den. Pami abdi ngantirkeun Aden ka tempatna Ki Budak Jagon sami we. Abdi sareng serahkeun diri. Anu hartina bakal dipengel sirah abdi. Tanggung jawab kula lamun anjeun sakabeh dipengel. Sararea harita ting rareret. Asa percaya teu percaya kana omongan si Kamileung jalma anyar pinangih anu mawa awewe geulis rancunit anu nyetana dia loba. Aden, kieu we atuh ayeuna mah ku Mamang baris dituduhkeun jalana teu bisa. Mamang kudu init bareng jeung kaula nuduhkeun secara langsung di mana tempatna Ki Budak Jagon. Sararea harita ngahuleung. Mamang, percanten ka kula. Kula nu bakal ngalindungan Mamang. Aduh, apunten pisan atuh. Tapi leres ieu teh. Mang, lamun Mamang percaya ka kula. Kula si Kamileung tara bohong, Mang. Tapi Ki Budak Jagon memang gagah tur sakti, Den. Kula wani yang hareupanana, Mang, sanajan kula can pernah apal saha Ki Budak Jagon. Gantos we pamikitu mah tuh. Abdi sanggem ngantirkeun Ujang ka pitempatan nyaetana ka bumina Ki Budak Jagon. Hade. Hayu. Mengpeung ayeuna encan sore teuing. Jauh ti dieu, caket. Hayu. Kakara oge harita rek leumpang. Presat. Sababaraha senjata anu memang diarahkeun ka diah lopa jeung si Kamileung. Si Kamileung anu waspada harita sakolebat nyapitan eta senjata. Nu saterusna eta senjata-senjata dibalikeun. War, karasa angin anu ngahiup bang bara anak keranan nyuhu ngarah ka jalma tur ka musuh-musuh anu geus ngalemparkeun senjata-senjata rahasia pikeun ngabunuh ka Kamileung. Sawara urang kadenge harita ngagoak tur ngacerita cungkal katingali aya di tangkal kai murag. Sing horeng teh tita tadi oge geus aya nu ngananya, geus aya nu ningalikeun ayana si Kamileung di dinya. Ngan pedah we si Kamileung teh loba omong sabenerna memang geus apal. Ngahaja si Kamileung ngomong tarik supaya sakabehanana apal tur dilaporkeun ka Ki Budak Jagon. Urang ajar. Samaruk aing teu apal meureun aya nu ngadagoan. Gelis, hayu. Mang, milu jeung kula. Percaya ka kula. Ki Budak Jagon urang datangan ka tempatna. Sumangga Jang, mangga, Mamang ngiringan percanten ka Ujang. Sanggeus puguh kitu ngepring sararea harita ngabring. Eta balad anu limaan anu make baju sing sarua beureum kita dibuka ku si Kamileung. Tinggal nyesa teh baju-baju we, baju jerona. Si Kamileung anu leumpang harita nuturkeun salah saurangna anu antusiasna keranan pikeun ngantirkeun ka si Kamileung. Lantaran eta jalma teh jelas kacida pisan ijidna ka nu jadi guruna nyatana Budak Jagon. Perkarana mantak izin. Tong boro-boro ning sipating batur. Pamajikan sorangan, pamajikan manehna, pamajikan muridna. Tapi kakeun dibabawa, dipaling tur dipaehan ku Ki Budak Jagon. Dengkeun dirina teu bisa kumaha ku tibah nempo we jeung neuteub. Kana kakejeman ku Budak Jagon anu geus mateni maehan kadu jadi pamajikan anak sanggeus dipaksa pirusa. Matak eta jalma nu limaan teh kacida pisan ceceubna tapi sanajan ceceub manehana neangan cara pikeun ngancurkeun Ki Budak Jagon. Tadina manehna rek ngadatangan nyaetana kaki balad geni mangrupakeun adina Ki Budak Jagon anu jauh tilu poe tilu peuting dilakna lamun leumpang di daerah dinya. Aden,
Itu bumina. Hati-hati Aden. Mang. Wayahna mamang nyumput dina rumpun di dieu. Aman. Moal aya nu bisa ningali mamang. Sok kabeh asup kana rumpun. Cepeng. Hiji daun hiji jelema. Petik. Sararea harita metik daun. Tah mamang ulah incah balilahan tina garis anu geus disebutkeun ku kula patasna tah ieu mang. Tingalikeun. Lamun mamang hayang salamet ulah kaluar tina ieu pitempatan. Sumangga Den, mangga. Cicing tingalikeun kula. Kula urang ngaburak-barik jalma anu jahat. Sabab lamun ngaburak-barik jalma anu jahat, hartina urang bakal menang bantuan. Jeung bakal diridoan deui. Hayu, gelis. Tapi hati-hati Kang. Hayu, Ken. Kumaha kewe ieu mah ieu. Bahaya soal ieu jalma lamun diantep. Bisa nular leuwih-leuwih ti ora ieu mah ieu. Curelat. Kamileung hari tengah curelat. Ngadeuketan ka imahna Ki Burik Jagon anu dijaga ku sabaraha urang. Ki Burik Jagon anu memang nyaho kadatanganna si Kamileung tangtuna. Harita langsung aya angin anu ngagelebug terus dituturkeun ku sora anu kabarakatak. Manusia nu terus tunjuk bagea geus datang ka dieu eta manusia rek sosoro bojor rek neangan panyakit ka daerah aing manusia teu kudu loba carita itu jeung ieu aing geus apal kada pamaksudan ilahi. Geura serahkeun eta wanoja anu geulis rancunit. Sia menang balik. Tapi lamun teu diserahkeun eta wanoja anu geulis rancunit artina sia bakal modar dina leungeun aing. Genah tumaninah keur anjeun. Aing teh lain tumul. Wani aing mawat awewe ka ieu pitempatan. Wani aing jeung gelutna. Geura nyang hareup ka aing ieu, aing si Kamileung anu baris ngancurkeun kahirupan anjeun, dengekeun ku anjeun. Burak Jagon, adi anjeun tulunganeun anjeun, sabab adi anjeun geus kalebok ku karmana sorangan, ayeuna nu tanpa daksa teu bisa itu, teu bisa ieu, teu boga ilmu sanajan pancingan seetik oge. Kurang ajar sia. Di mana adi aing? Eueuh nu nyaho adi anjeun di mana sageus eleh ku kaula. Sageus dibawa ku angin ditahan kaula. Teangan adi anjeun lamun anjeun hayang salamet, lamun adi anjeun hayang salamet, tapi keta tong boro-boro neangan anu jadian. Anjeun wage nasibna leuwih-leuwih ti kitu jigana mah. Urang ngajar bangsat setan sia. Ngahina ngahinis ka aing segala rupa. Kamileung. Wani-wani sia datang ka dieu. Ngarasa sia gagah, ngarasa sia sakti. Wani ngahinis ka aing segala rupa. Parijengkan apal nu rek pingasang hareupan teh sia. Kawas kumaha di mana naha make calana tawatara sabodo ek make calana rek henteu siap sabab geus kanyahoan ku aing. Burak Jagon ulah nyumput ngirimkeun sora lamun siap memang satria. Datang sang hareupan kula si Kamileung. Ayo. Atawa ku kula bakal dipentak. Bangsat kurang aja. Iya. Kadenge harita aya nu ngahiuk pangdaraan nakranan.
Jedeg dihareupeun si Kamileng harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Bener. Sakumaha omongan anak buah Burak Jagon. Murid-muridna tadi ngomong umur ratusan tahun tapi tampilan jika budak ngora. Puuk panjang ngagebay mani luis. Beungeutna katingali mani mulus. Panon anu curileuk irung bangir bibir ipis. Lamun temah aya nu naon teh kenalan jeung awewe geus tangtu eta jalma teh bakal langsung dirontok wae. Diah lopa anu ningali ka Burak Jagon harita molohok. Kakasepan Burak Jagon anu can pernah ningali manehna saumurna. Ngajadikeun diah lopa dagdegdung teu pararugu. Naluri saurang awewe, naluri wanoja nu ngaran diah lopa. Sarua we teu mampu ngimbangan kekuatan anu dipiboga ku Burak Jagon. Kacida pisan kasepna. Kacida pisan gagahna. Kamileng harita ningali diah lopa anu melohok. Harita seuri. Diah lopa. Anjeun can apal jeroanana ieu manusa. Diah lopa eling. Kamileng harita ngibaskeun leungeunna kana beungeut diah lopa. Dak dumadak beungeut Burak Jagon teh lir ibarat tangkorak anu memang kacida pisan kemong jeung kolotna. Urang ajar. Aing kabeunangan ku ajian kesaktian si Burak Jagon. Burak Jagon harita seuri. Samarukna meureun dirina masih kena kasep katinggalina ku diah lopa teh. Bari jeung lungak-lingak sagala. Padahal manu katingali ku diah lopa siga bebangus ucing anu memang arek karontok beurit. Gelis. Gelis. Kadieu ka kaula datang ka kaula. Kembang wangi anu memang aya di hareupeun kula urang petik. Urang seuseup ku kaula. Uwung-uwungan eta irungna Allah. Nepi ka kendeur eta pipina. Gelis. Yang geruan kasaha anjeun teh. Memang anjeun kawas kumaha make jeung geruan utak-utak kawas kitu segala rupa memang kuring katarik. Henteu, kuring teu katarik. Kunaon kapan kula teh kasep? Cek saha? Cek pamikiran anjeun memang kasep. Tapi cek kula anjeun teh ibarat tangkorak anu hirup. Ya lopa harita seuri lelengakan. Lucu meureun ningali Burak Jagon. Purileung ki Burak Jagon harita ngapurileung ret ngareret ka si Kamileng. Urang ajar. Gara-gara sia aing jadi camal. Burak Jagon. Ilmu kitu tong dipamerkeun hareupeun kula. Eueuh gunana. Can apal saha diah lopa. Ayeuna mah kieu we. Kula menta anjeun sadar. Tobat kana kalakuan anu geus diperbuat ku anjeun. Urang ajar. Teu hayang aing tobat komo deui dititah ku sia Kamileng. Teu masalah keur kula mah nitah geus. Tapi lamun anjeun ayeuna cilaka ku kaula, tong nyalahkeun kaula. Urang ajar. Siap. Curelap. Harita. Ki Burak Jagon ngacurelap. Manehna narajang ka si Kamileng. Gunakeun ajian-ajianana. Serangan Ki Burak Jagon anu gagah tur gancang. Harita nyerang kana awakna si Kamileng nepikakeun dialog pamapeureum. Harita ningali teu kuat serabna.